sunah Nabi potongan kuku pakai kemis, motongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji pae kemis, nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karung ka jeung kuku mah ge. Numantak faman nafasani asa jelma anu nganapikeun kadzat nu ngadamel alam yakni Allah, teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Tak sing hade geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah, nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah, ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul. Tah eta kufur kos kitu. Sing hade urang, sing hade pamajikan urang, sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antat sing hade heuh, jasana can orang Allah ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul, ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Eueuh rasul teh geus murtad kos itu. Murtad. Aw nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian. Anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta Mas. Yahudi kafir. Katolik kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, kabeh Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat, disate. Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun. Pugu-pugu pangeran jajadianan. Ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu. Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Oh dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, Isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Sehingga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji.
eta tos kitu kafir sia deh geus urang mah ku hari mah saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain gitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cara tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah seringan jadi babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba tadi ome ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae kita ka dieu jauh algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid deh euy nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia sembarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa An-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian Kangjeng nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi eueuh deui pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun Autullalurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus maksud murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh kieu hesena
ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Kusyairi terus Bladi Tunato Kadirna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate ngeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasab nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya apansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan diderejaeun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muadzin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus sore ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel kene ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok tah mah naonan ge kituana tuh kan utar atur nu karitu lain hayo micinan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten boa aya wae saprovinsi Banten boa aya boa eueuh saprovinsi Jawa Barat boa aya boa eueuh masyaallah nu mantak urang di zarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali
mentak urang hayang baik Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah minaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mentak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya nama teh usul Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngakukan sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu ayo agak baik kayak gini nah indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah baik kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku yang ditanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba kayak gini ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masya Allah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka kangjeng Nabi atawa kangaran kangjeng Nabi ngaran kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran kangjeng Nabi teh Yasin ngaran kangjeng Nabi teh Toha ngaran kangjeng dina Quran ambalaya ngaran kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta ka kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilok ditarar henteu
ngenderes daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna nganu bagus dari taala sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti asmaul husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun nu kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji kadinya sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatuh padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh nah eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek cenah teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah teu percaya ka aya poe kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas kepercaya sayat batina Qur'an mujban ala subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Qur'an atau ngurangan ayat geus eta ge sarua
murtad. Masya Allah. Nun baheula mah baheula Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk, tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, waduh hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis, salamet. Lamun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye, mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukkeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula mah nunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Itu tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus male bejakeun. Nah ya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cek nunjuk deui bae. Quran. Tuh, di kieu-kieu punya. Wah bae. Taurat dikir-kir Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya eta. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareuri teh, oh bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan, kula mah hayang naon tuh ni. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ni. Ceurik pan ni ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak.
kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan karena lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju bohong maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengkeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mah tah ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gona kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge tuh guyon sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang iya anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi ge nya atuh eta ngaranna ngalalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae ditoel-toel atuh kurang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh tuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na tuh eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeuna teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh bener ada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot burak naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kanjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kanjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek
Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna tah kakarak meureum piring doang cek cenah teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa iya karena pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget teh pamajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada gitu kartikeun ku Siti Aisyah teh ngaranna lalagaan kos kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamat baneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon ieu nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen matak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu ngeuh lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ye cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya lantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeus teh tilu iya tas daharna dilamotan itulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lah gitu hebrak ngomongnya laisa biadabin laisa adab biadab kos itu mah lain adab cek cenah emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela tah mah ngadaharapan korma ini urang mah pan sangu tah mah lain adab tah mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah
nggak selain adab mah terpercaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak ngomong gitu sing ada lah gogoyon ndek lima baik ngan ulah ngaleungitkeun sunah rasul siapa nuturkeun sunah can bisa cek yana molos baik ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan beuh budak mari mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan we geus sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun kuari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep kuari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng karena sunah Kangjeng ngemantak kula pernah didebat satu ketika kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora bari henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditahdar nanti dulu, dahar ya. Tanya kula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kula digitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana entah hampura rita kan minta hampura masya Allah munten bentah hampura awas ya kuai ditelus ya kuai saya mau belajar bener banget untuk pernah terjadi tak kiai tedaik-daik deui nyana asal aya kula bembung aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya Ki Ucin teu henteu kajeun mun aya Ki Ucin bong cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah.
Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kuring kumaha tah hadis. Masyaallah. Tukula dijelaskeun diirad punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kudu teu. Ayo. Atawakiye Galim azfarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah nabi ta galim azfarak. Sunah nabi ta potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Itu ngeritan kuku ke sadaek nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeritan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau sok pake ngeritan kuku sial. Pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan gitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi galim azfarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunnatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal keretan kuku murtad berarti istihzanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal geureutan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal mah moal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalanan henteu naon lain gara geureutan eta sunnah kajenting geulangan moal bae heula henteu masalah. Ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah imah kajen henteu teh mah kos kitu mah mana aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kukuna bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal ka jeung kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf